Tuh, boga manuk teh aing geus barosen yeuh, bangun beunang bangun goceh henteu. Orok parab. Ah, aing kan manuk nu gacor aing, bosan manuk eta aing dia nya codeun. Nah, aya ya. Dia pengarana mah, manuk gacor nya. Paling telepon langsung lah. Assalamualaikum. Gepeng ya, nu gaduh manuk. Waalaikumsalam. Saya Pak Haji, Enan Ji. Iya Pak Haji butuh manuk. Eta manuk halus teh nu tadi bener teh. Lamun halus, geus caodana langsung ka dieu. Halus Pak Haji, manuk mah gacor pisan lah, makan cewak lah jeung nu abdi mah. Batu ge nyaramun halus, manuk mah gacor. Bro, aing nganter si Orian atuh, Bro. Mana, Peng? Ayo ka Pak Haji yuk. Ayo. Sore manuk. Di dia. Wah, di dia lainnya. Coba orang nelpon Pak Haji nya. Pak Haji ya di dia, abis nggak nyampe Pak Haji. Posisinya belah mana? Abis ada kalinya ya nggak nyampe ya. Posisinya nggak di dia ya. Oh ini dia, sedap ke Pak Haji ya. Pak Haji geus ngantosan di dia. Sok dia. Tadi, Ayo, bro. iya Pak Haji ya. Nah, iya manuk teh gacor teh. Iya ya. Oh, iya mau gacor pisan Pak Haji. Halus. Benar ya. Benar, mau kecewa pisan ya mah. Resep dia kula celek teh. Benar iya mah, mau kecewa pisan manuk mah sok weh. Tadi no geus dia 4 juta nya. Sok. Ya, duit ke Pak Haji di kontanan. Nah, dia tuh, ya. Ah, kontak. Ya ditarimakeun ya. Ya artosnya ya. Manuk mah gacor lah. Mau hanjakal pisan Pak Haji. Ayo Pak Haji nya. Ayo Pak Haji percayanya. Ayo percaya lah. Sok gacor manuk mah Pak Haji. Alhamdulillah, ya, Pak Haji menang manuk gacor. Aing moal speak deui ya. No. Ya, buru-buruan. Wah, rasana aing katipu ya jelema teh. Nu kuat buru-buruan kos kieu. Wah, tipu aing moal salah. Oh, si Gepeng juga kayak COD teh. Tuh, 4 juta coba aing. Aduh. Ya bro, siapa bagian saya nya? Mana Peng? Aing bilang nih, ibu si Haji. Lah, tuman lah. Ya sia nya nu sia ya. Sia 250 nya. Nah, lumayan lah ngojek mah mau menang sapopoe mah. Percaya dia aing. Tapi tong bawa mau Haji nya. Sip. Dan si Haji sina. Yeuh, manehna